warisan apa jangga orang nu wajib dipusti direksa didama-dama jimat paripi dinapak rasa pangeran Soloyo oyo wayang usiku dalang jami hirup Bapak Haji Ibrahim dakuku Kenapa paten nari
sifat jami mi banda apes jeung jaya mi banda apes jeung jaya hari ringu matak nyaring halang nu mata kuda kairing dalam pepeli rek medar carita wayang gentur kang tinutur gentar kang sinarita doh iya ngawiosaken kawontenan pangreurehanana Arjuna di hiji tempat walah iya anu katsana kapusir daya Madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta kan tenang aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat jeung kabiasaan di ieu tempat leres disalebakeunana balong tur pare keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana doh eta hiris sing sariripitna daun kalapa nu katebak angin hiji tempat anu nyingkur sisi gunung ejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes payus pamiti sebat remei ku teureyeun loba ku alaeun doh iya watek wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemahri pahlo Cinawi aman santos Sakerta jeung Laharja doh iya sepi paling tawong rampong nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna dipalih tongohna kadu picung ku panangka nyaeta pangreurehanana Adipati Arjuna anu kaleresan ngahaturanan lingih Semar Badranaya Astra Jingga sareng Dawala doh iya tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Adipati watek wantos Arjuna dudu wong samanea mangnu satru sing madu trahing kusuma titisingan danawiri trahing dewa kamanusan walah leres hiji satria pinilih tanding para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dedeh pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawios siswa Resi Kombayana dijajar sokalima tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas dina didikan rohani kalayan jasmani rohani kalayan jasmani iya saur nira anak panjang
sir ngiking sabda wala bakti dening ngasih ya ya karasih orang katara Puspitarum kaselering samiran namri kaselering samiran anjarah ingkang puspitarum kaselering samiran namri kaseliring samirana sekar gadung kongas gandane ya kongas gandane mawe laras tresnaning griya tempat pangreurehan tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna kalarasan ngahaturanan linggih Semar Astra Jinggadawala sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajri ningali pamor sang adipati nirahangan dikaleuy kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa Kakang Badranaya kaharep diukna Kang oge Astra Jinggadawala aduh aya anak nu ketika bingangan karena naon rupika pembagi kalayan atuh unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenenganu ditarima Kang kalihna teh eta atuh hapunten jisi mabdi tina sagala rupiah kalepatan ageng sumawon tenalit kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikarsana on kaulan pangarsan heula antos ka oh mangga ti abdi ge ngahaturkeun semah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun pulang jakat tingkir ditarima dawala sumuhun tansah diajeng-ajeng aya naon ieu bulan mangga aya pikir saeunaon oh kieu Kang
saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajeroning kaula ngajalankeun kewajiban. Sami. Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun Kakang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula. Laras. Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara, di wewengkon Madukara, nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar, ka Astra Jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelemut, diakod-akod ti zaman bolon, diongkled-ongkled ti lelemet. Tong boro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakait siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moal jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sararea. Nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang leumpang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kertalaharja ieu teh hasil gawe babarengan, hasil pangrojong ti sararea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi bulan ala lajrih teuing hari kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan negara sareng bangsa bujeng hinga kapulut marganing tanaga lara pati oge kasangakeun kan nuhun cepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kan komo deui dina waktu sayeuna ku seueurna kajahatan kan sumuh nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten tina hese neangan gawe kadina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit tina waktu sayeuna teh kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta kusena nu cing beleledu gas tabung gas di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseuredengang teh lain gas kaseuredengang gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseuredengang ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu enggak bocor bulan eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muning bangsa urang mah kitu kulan teh acan tiasa jadi bangsa anu mandiri karek bangsa anu tuturut muning dia pan dibawa ku garong ge ngiclik we
Numawi dina resan dia wah teu acan dugi ka target kualitas teh kulan sedangkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak jadi tapi tingkat kemiskinan panglobana wayana tingkat pangmiskinan pangseueurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu ieu teh nya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuheung di urang ai di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu anggeus nih pajejeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi harengheng ku dedengean bencana alam belah kidul jelegur cana anggeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler cana anggeus di belah kaler bledag belah wetan cana anggeus di omean belah wetan geusing carorowok belah kulon geger belah kaler can sagala rupa urusan can anggeus-anggeus gitu kulan jeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tak ieu karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh atunya mudah-mudahan kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri da ai soal kaayaan sumber daya alam parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu peryogiikeun teh kitu kulan laras sajabana ti kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina peurih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeng sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kewajiban manusia kitu kuduna laras ieu kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saja nah beda-beda teuing beda tapi harti mah sarua eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh grepek tempo tete alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku jabar ku PS ku JR jadi haia jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh pakai para buat nya beda murid Jaka Tingkir lumayan gitu mudah-mudahan ya cuklan tangtuna oge da urang mah beda jeung sato
Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paeh nate nganukur samet bilatungan tapi aja lemah mah sabajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang nyaho datang sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan pan diboehan ge kudu hirup benar teh matak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng sineten plos ka kolong bapa santar buleuneng nu matak cing geura areling di dunya teh cungklang cingklengan sorangan plos ka kuburan di bulan saneng-neng keung ye keung tapi cepotong keung di dunia urang beda-beda benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeunna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam mudah-mudahan cing ka sawarga agan memarga agan masoleh bagur soleh upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah amin mugi-mugi we agan ka sawarga muga-muga we agan macing ka sawarga mudah-mudahan jang mudah-mudahan kitu kulan tah kitu Kang urang sararea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese capek fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeunna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunnan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeunna da puguh nu anjeunna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh nya ulah sagala di aku ninggal dina kateranganna dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh mangkaning sababaraha kali teh sababaraha balikan eta teh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan amin muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana amin amin lan lirpen ieu ge barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreurehan Arjuna ieu sapraptane punana dayo hiji denawa jangkung gede simardada Sampurasun naon Kang denge eta amuing naonnya pi hujaneun gitu tapi dah Sijang aya naon pindah ke desling syur tong cocorowokan teuing sia
duluan orang siang deh ya. Sampurasun rampes punten mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naonnya? Ari tiuk teh ulah picilakaeun. Ngagebros. Ulah cilaka ku pamolak sorangan leret. Aya hormati wae net. Aya korban. Aka tiuk-tiuk hormat jauh. Geningan aya denawa Kang amuing mangga linggih denawa. Sampurasun rampes ujang bangsa naon lieu Allah munisa gede kitu dulu monyong bangsa naon lieu jang jika orang Kamerun weh lo jang sumping nuhun kaleresan nuju aya di dieu nya leres endah kabina-bina ieu patempatan semuhun kulan ieu teh kampung Cikahuripan kulan nya anu saha anjeun anu ti mana mulih ti mana angkat ka mana ke antos kaget kulnirahan ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget konirakan ningali kaget konira ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget kunirakan ningali dedayo ingkang sampun prapta wis kena dihin pinasti karsayang wis kena dihin pinasti karsayang Arjuna Panengah Pandawa kali Semar Sapalaputra kaget ningali aya denawa anu ngajungiring di payunana denawa bagea sadatangna sampean aya naon tetenya euy na ti corona teh mesin jahit aya eta teh AC AC bisa jadi sugan dewek mesin cuci ulah diheureuyang kade sing hati-hati deuleu karareueung aing teh teh ulah diheureuyang mesin nyeduhan tong diheureuyang kumaha mun nyiwit nya aing bisi ngaletak we ngaran kaula nya ngaran kaula teh Nurgeni kala Nurgeni leres Senen udah teh dina bulan Rajab dilahirkeun
hobi mancing di negara naon kaula di negara jin bangsa jin dulu onyong mun pesen batu ali kaitu jin mau lain batu ali batu baterai mun maksudnya kaula teh kalungguhan teh patih negara di negara Guha Sela Bintara Raja Anjeun saha nu gumanti aji di negara Nugumanti aji di negara kaula Raja kaula Mahaprabu Wijarnaka leres aya naon anjeun datang ka dieu kieu leres salira teh anu kakasih Arjuna memang kaula pisan alah nun leres salira Arjuna leres eta gedengeun saha pangkereun ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula ngaranna Semar Badranaya Semar leres geus panggih dah ketemu geus panggih eta geus panggih bener Semar ngaranna maneh sumuhun nun nah kawas nu atoh papanggih jeung bapak teh gua boga hutang bapak atawa bogoheun meureun aya eta anu tukang saha abdi lah moy abdi teh geus kasohor saha sia teh Dede Yusuf aya eta nu tukang abdi Luna Maya iya nuhun aya naon denawa bulan aya naon kieu salarasna kaula dongkap ka dieu teh aya sanes kaula teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna kautus ku raja duta ieu duta utusan raja anjeun leres maksudna ari maksad teh kieu di negara kaula teh salarasna keur kata raja rupa-rupa wabah musibah penyakit anu kena nakaraya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui anu turu wisen anu tampak kemawat segala tah kitu ai nu karamian da punguh bilatungna teh sagede halu ai berikan tidak penyakit lain tah kitu can gempa bumi longsor banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna eta teh akibatina teu areling meureunana penyeunana bisa jadi pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh ari pis iman geus keuheuleun meureun dunya teh
di langit di batu cek ebit ya memerenan lawan gede tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu ya alam itu tidak mau bersahabat tak itu ya jadi tah kaula teh hasil narekahanana sang nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton nah sakarareung teuing lain penyiasa sing paru ringkat dunya teh wah haipek teh ku cepot banting siapa yang ngomong teh kamana karep palias gitu juri kah lain kawas lumung we bukan lancung jadi kudu ditumalan teh ku jelema nu pangkolotna di dunya alah pak manganing bapak palang siang jang cicing kan bae daya anak sebelum bokap sing hareupeun heula cepot anak iya harus membela kepada orang tua itu pengusahaan dah kitu ieu teh jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya saha ngaranna teh mimitina astungtungna mimitina tungtungna Supri lain mau apa Kusnandar begitu Tata Sugiri lain Dorna lain jauh atuh ieu mah mimitina tungtungna R Dodi Darsono jauh atuh teh mah jauh sama atuh tong disarwakeun jeung umat bedegong nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar uluh ya astagfirullahaladzim sekitar gelap gedengan lagi akal sabar pak tenang pak sabar we paingan keung wae tita tadi dek tejang paingan buat teh loyo ketinggalan nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek deuleu bisa jajarkeun jeung ento tenang sacana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna tenang pak tenang tenang pak piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tingalikeun ke waktuna kahareup berjibaku luna maya tingalikeun tak kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya yang kumaha dewe cicing sarwa gendeng ayam tulak kakak jadi menta Semar Badranaya leureuh kumaha lamun digentiane ku sato itu sem kubuang dek sapi dek meh hideung atawa hayam samani mending dongkot teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung atanapi digentosannya tuh ku jelema beureum sia mah ka aing dengan kitu wae didodet ku aing kitu suwer aing mah eta sing karbut barisan kumaha kinten-kintenna lamun menta Semar Badranaya kaula tong boro make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun nuhun agan jadi tong boro hingga wujudna
buk salamarna ge moal mikeun moal lapur atuh kumaha lamun dibeli atau di gram gitu sabaraha sagramna Semar berlian udah itu tamaga udah mas moran tong boro hingga dibeli tong boro hingga dipentas sanajan ditukeran ku nagara ge moal bisa kekenahan nepi ka teu dibikeun kitu kaula salaku pamimpin rakyat kaula janji dina waktu diistrenan dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah tetoh ti jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa kaula nuhun agan eta sumpah satria yang prakosan di pemimpin hanya ahna pamimpin nepi ka kitu tapi di negara astina mah lainnya jadi bangsat pamimpin teh oh lobana peranjang kokod teman lobana mah peranjang kokod tidak udah ditulutan jadi moal dibikeun moal kumaha lamun kaula maksa lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati bener urang dieu hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban masihna cara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat kadang-kadang rakyat itu dijual kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dilegleg oh jare dibagong haruras beuheung hese ngaliuk mata musibah wae gitu oh jadi moal dibikeun moal bener maksa kaula oge kaula bakal nying hareupanana bade maksa we lamun maksa sok di mana pitempateun jeung kaula urang pada oko pigelan pati agan ulah agan sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga Kakang Semar ulah sasauran kitu ka sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna tah kitu aya pamimpin nu bener pamimpin anu iman nya pamimpin anu iman atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalillah percaya nya aya teh kitu mah panahna terah ningrat gunung enek mah turunan ningrat bener anjeun wani ka kaula ora wani teh ning ngapakulanang koe lanang ya pada lenang ieu lah sawiosgan abdi lah kahareugan ulah pot keun bae kaula wajar pikeun oko pigalapati di mana tempat anu lega di Lebak aya lapang urang didinya oko pigalan pati wow bener diantos atuh sok tungguan bener urang dieu nya anak rakyat euy aduh aya anak ngeran asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah oko pigalan pati nu sadaya-daya sawiosna pun anak oge aya astra jiga sareng dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan oko pigalan pati wayahna Kakang Semar nyumput cepot kan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula masuk ya
abdi teh tileutik di akod-akod di zaman bolon. Piraku teh. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Benar. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tuma sawios abdi pangheulana salaku anak. Wajib. Tega lara tega pati Pak. Doana we. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Mulus. Ai melaan bapak mah teu aya halanganana da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh. Ayo alus eta hatena akan. Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapak teh aya halanganana. Gede kanyaan mah kan jadi. Tenang, baik lah. Teh sangka ieu kitu teh mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieu eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam baktos seka mak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi mak sareng bapa. Di hampura jang ayana. Kamu ujang jurig di mana ieu teh ngancam pati ka dewek iana. Hei, wala dia balad hot buta hangkot buta. Anu geus dijangjikeun tadi di mana ka Candir Bangban aing minta tulung minta dararatang. Minta supaya eta si Arjuna si Asta jeung ngadawala kapung wakul buaya malak. Ayo kumpul. Balat-balat kenawa kararumpul di eta tempat. Dararatang. Jolorat leret Teman-teman, my friend and my brother, everybody come here. Come on. Please. Maksud pinangki gagal.
iya kulo lain-lain bangsa pakai What happened? Diu keula lanan. Diu keula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy pirahan jelema tiluan. Pira tiluan itu kan sakaremel mah. Aya naon? Lanan diuk. Lain jual cium kuas banciu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah mungguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantak teh bala. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Biasa di dalam penglah benar teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaho sehingga sanaya dina jalur keislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan udah budak teman. Lain isnet Islam.
nyaho aing oge da tibana coge Islam ya komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nyaho ka Masjidil Aqsa Belgung salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh masalah nah cek maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah Belgung ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot bolot nah imane komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah jadi aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngerti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja lain tatakolan nah diuk sia diuk geus dia ngaloh jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji umroh muntaber tapi bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu rius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jadi apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngararobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we eta di lempeng denawa samia merbayaksa daerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kararumpul maneh euy Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambung na teh lain kumaha kadengenan eta boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim nyaho aing oge
Nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek ai eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon aya tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan satekah pola ke dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam geus keun bae tong didenge cak kitu wayahna siap aya pada lumapah ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kala labur geuning mustamina ayo pasukan ayo ya anu ngaran Arjuna memang kaula dek dibikeun moal anu ngaran Semar Bandar Nangka tibatan masrahkeun kaula leuwih hade ajaling pati bener iya tega larat tega pati geus buleud kaula ayo sia dek kumaha sia lesotkeun denawa naon lesotkeun aing wah ayo sia usik dunungan dialungkan jangan tuh teh